Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Barakala langsung ngabangun pasangan jurus pamungkasna anu bakal dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapenuhna. Hei, dewek geus waktuna ieu. Merenan silaing jaka sinangling. Tada sia jurus pamungkas aing segan. Jurelat cilung barakala majuna raja ngagunakeun jurus pamungkasna. Orokaya ilmu silat layang bajra karang anu digunakeun ku jaka sinangling. Memang lain tandinganana barakala. Dina kacepatan jeung tata gerak teu bisa dibaca ku lawan. Harita waktu bedog lawan datang rek nyabat kana dadana. Harita jaka sinangling ngelakukan gerakan anu pamohalan bisa dilakukan ku jago anu sejen. Bedog barakala dijepit kedua ramo leungeun katuh jaka sinangling. Nyata jurus jeung curug jeung jajangkungna sok bedog dijepit. Barakala kageteun samemeh leungit ka kagetna harita leungeun kenca jaka sinangling ngahantem kana dada lawan. Disusul kutajongan karena kekempong lawan. Sat hiuk edan barakala ngagerunahan kan nyeri bari badan ngajengkang oleh abka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang koleab kedebut barakala rubuh maring lemah. Ningali anu jadi muridna dirubuhkeun ku anu jadi lawan. Harita Ki Margaru ngajelak datang. Jelak cilung sabagedeg. Ki Margaru mancuh datang tunganana. Rada deukeut ka tempat rubuhna barakala anu jadi muridna. Ki Margaru ngareta barakala betus carita. Si laing mah ngomong we tarik sigan heueuh kala. Sugan dewek teh si lain bakal mampu ngukulan lawan. Hasok gancang hudang sia kala ngelakeun aing sia. Badungan ku si lain. Kumaha kata kulo si lain dina mangsana merenan nuju lawan. Hasok hudang sia. Oh. Kekeh laki guru. Aduh, jeung celana morosot ya. Ieu dada jeung kekemplong masih kene karasa nyeri. Geus tong dibere ampun si wawalak jaka sinangling teh Ki Guru. Kudu gancang diponara si jaka sinangling teh Ki Guru. Ceuk leweke ceuk kudu lobanya capek kala. Badungan ku si laing kumaha ketakna guru si laing deuleu sia. Dina mangsana tarung ngabinasakeun nu lawan. Nah, si laing sia. Aing ngajar teh tapakna sia. Ki Margarung maju dua lengkah terus mancuh kentang tunganana di hareupeun jaka sinangling. Nepep seukeut bari tos nyarita di barung jeung seuri. Tahapan ilmu silat si laing memang lain tandingan si barakala murid dewek nu jaka sinangling. Anu jadi murid rubuh eleh jajaten
ayeuna geus sakuruna dewek anu jadi guruna anu bakal maju ngayunan si Laing ka Sinangling. Anu jelas si Laing kudu ngarti ajen pangarti dewek bontong disarwakeun jeung si Barakala deui sia. Jaka Sinangling malas tetepan Ki Margarung baitus cerita. Kuring tang tuwe ngarti Ki Margarung. Tahapan agen pengerti Andika tangtu leuwih punjut tibatan Barakala murid Andika. Tapi keur kuring memang geus nekadkeun dina hate. Pikeun upaya sakuat tenaga ngabela diri demi keur ngabela anu jadi bapa. Aduh maca kaina waktuna si Laing ngaturkeun sakabeh kamampuan diri Jaka Sinangling. Anu jelas montong kaduhung deui sia. Mun sakedeung deui bakal dilupukeun ku dewek Jaka Sinangling. Ya kali tinggal buktikeun we eta caritaan Ki Margarung teh. Sing jadi kanyataan soklah ku dewek memang bakal dibuktikeun Jaka Sinangling. Tara sia. Jorela culung Ki Margarung maju narajang. Jaka Sinangling bisa ngarti tahapan ajen pangartina Ki Margarung salaku jago kolot tang tuwe aya di saluhureun Barakala. Sok sanajan panarajangna teu ngagunakeun senjata mawa pakarang. Tapi kacepetan gerak jeung kakuatan panarajang Ki Margarung tang tuwe teu bisa dianggap enteng. Dina lumangsungna tarung kacepetan gerak Ki Margarung jeung Jaka Sinangling bangun anu saimbang. Masing-masing pada bisa nyingkahan panarajang anu jadi lawan. Dina hiji kasempatan harita Ki Margarung bisa ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna kana dada lawan. Sok jeblok. Tapi geus waktu sababaraha detik Jaka Sinangling meles narajang. Panarajang leungeun katuhu ngarah careham lawan. Disusul ku panarajang leungeun kenca nyodok kana beuteung lawan. Ki Margarung ngagero kaget beunhan ka nyeri. Terus semua anu ngayungkung menurut sababa lengkah ka tukang. Tapi gancang Ki Margarung mancuhkeun deui tangtunganana. Ki Margarung jeung Jaka Sinangling pada ngawang di pasangan. Samemeh maju narajang Ki Margarung nyarita heula kanu jadi lawan. Kemampuan si Laing cukup lumayan Jaka Sinangling. Tapi si Laing kudu ngarti deui sia. Dewek muarek keureunkeun tarung, mun si Laing tacan dilubuhkeun eueuh nyawaan deui saku dewek. Ya mudah-mudahan eta carita Andika bisa laksana Ki Margarung. Urang terjun tarungna tata sia. Ki Margarung maju di narajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan tenaga lapisanana leuwih dironjatkeun. Karap hayang bisa ngungkulan kekuatan tenaga lapisan nu jadi lawan, datangna panarajang lawan harita dibendung ku sapasang leungeun Jaka Sinangling. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing lumangsung. Daligdeug. Ki Margarung ngadaligdeug munur ti lengkah ka tukang. Sedengkeun Jaka Sinangling munur salengkah. Meh dina waktu anu bareng duanana pada marancuhkeun di cangtunganana. Ki Margarung kerung bari merhatikeun nu jadi lawan terus ngomong dina jero hatena. Alah. Nyata kekuatan tenaga lapisan si Jaka Sinangling benar-benar di luar dugaan aing ya. Aing jadi beki penasaran. Kudu ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan tuluy parapat bagian segala mah. Sarta ngagunakeun jurus simpenan mun kayak kieu mah. Jurus simpenan
anu arang langka digunakan ku aing mun lain ngayunan lawan anu berat asapila aku aing teu mampu ngungkulan Acen pangartena si Jaka Sinangling. Ki Margarung nantukeun sikapna pikeun neruskeun tarungna ngagunakeun jurus simpenan di barangan ku 3 parapat bagian kakuatan tanaga lapisanana. Bari ngawangun pasangan jurus simpenan, harita Ki Margarung musirkeun paneuteupna kanu bari nyarita. Tarung masih keneh lumangsung Jaka Sinangling. Saya diri deui si lain. Sabab panajang dewek bakal lebih hebat. Roboh si lain. Surewat sulung Ki Margarung maju dina rajang ngagunakeun jurus simpenan jeung 3 parapat bagian kakuatan tanaga lapisanana. Tapi Ki Margarung kageteun deui we sabab Jaka Sinangling lain bae bisa nyingkahan panarajang anu jadi lawan, tapi dina tata gerak di luar dugaan lawan harita Jaka Sinangling ngasupkeun di panarajang leungeun katuhuna ngahantem kana dada lawan. Sat Yuki Brok Dejo jadah menang deui aing aduh. Ki Margarung ngagero kaget bari nahankan nyeri. Terus kabangkieung menurut sabalengkah ka tukang. Tapi gancang Ki Margarung ngajaga kasaimbangan badana. Bangkieung. Darig deug. Laneg. Ki Margarung ngeureunkeun sukuna terus mancukeun tangtunganana. Ki Margarung bari nganturing hapanapasna ngupat dina jero hatena. Aing geus kabedangan di wae ku panarajangna si Jaka Sinangling. Ningali kana kanyatan saperti kieu mah aing kapaksa kudu ngagunakeun senjata andalan aing ieu mah. Pikeun ngungkulan si Jaka Sinangling memang geus eueuh deui cara kadawa kudu ngagunakeun senjata anu watekna ngaroncatkeun kakuatan tanaga lapisan aing. Rasakeun si Jaka Sinangling. Sarta moal ngarasakeun ka nyeri mangsa kebenangan ku panarajang anu dilawan. Si lain bakal kawalahan si Jaka Sinangling. Moal mampu deuleu sangimbangan kaampuhan kakuatan senjata andalan aing. Si lain bakal kaget ningali senjata aing anu aneh jeung beda jeung seger. Rasakeun sia. Rasakeun si Jaka Sinangling. Ki Margarung harita nangtukeun sikapna. Pikeun ngungkulan anu jerawan, harita Margarung bakal ngagunakeun senjata andalanana, leungeun katuhuna asup kana jero balik bajuna nyokot senjata andalanana nyaeta sapasang caling begu atawa bagong anu panjangna sacurug gedena sajempol. Di handapna aya liangan. Sanggeus ngarapal mantrana bari musirkeun kakuatan batina. Harita caling begu teh diasupkeun kana jempol leungeun kenca teh jeung katuhuna. Jaka Sinangling bisa ngarti senjata anu bakal digunakeun ku Ki Margarung lain senjata biasa, malah jago jeung jawara anu makalangan arang langka nu ngagunakeun senjata sapasang kaling begu. Kitu nanti sabab memang teu gampang pikeun meunangkeun caling begu anu saperti kitu. Ki Margarung netepsikeun ka Jaka Sinangling terus numbar caritaanana. Pada hacikeun ku si lain Jaka Sinangling. Ieu senjata caling begu nu aya dina sapasang jempol dewek. Lain senjata samparangan deuleu sia. Sabab ieu sapasang caling meunang napaan dewek. Kangaranan dewek geus kagunakeun di senjata. Mangka si lain bakal kasoel jajaten Jaka Sinangling. Sabab si lain moal mampu ngimbangan kaampuhan jeung kakuatan ieu sapasang caling begu. Ieu teh ngarupa senjata lan dewek Jaka Sinangling. Dina sikapna anu tanes Jaka Sinangling terus nyarita. Keur kuring wareg
risiko pati rempan ku ajal Ki Margarung. Demi ngabela anu jadi bapa, kuring rela ngorbankeun nyawa. Jadi Andika geus kudu terus-terusan ngancam ka nu jilawan Ki Margarung. Ki Margarung ngawangun pasangan anu bakal digunakeunana mangrupa jurus-jurus khusus dina mangsa ngagunakeun senjata sapasang caling beguna. Ki Margarung boga angkeuhan dirina bakal mampu ngungkulan anu jilawan. Sabab watak sapasang caling begu senjata andalan ngajadikeun kakuatan talaga lapisanana bakal leuwih ngaronjar. Kitu deui kakuatan daya tahan badana. Bangsa kabenangan ku panarajang lawan moal karasa nyeri. Malah lawan anu kabenangan ku senjata caling begu sok sanajan ukur kagores, tapi racun dina caling begu bakal langsung ngarambah kana sakujur badana. Ngajarikeun nu jadi lawan geus moal mampu neruskeun tarungna. Ningali nu jadi lawan geus kabangun pasangan. Harita Jaka Sinangling sagade diri pikeun ngimbangan panarajang lawan, harita Jaka Sinangling bakal ngagunakeun 34 bagian ilmu pangenteng badana. Nanu harti Jaka Sinangling bakal leuwih ngaronjatkeun kacepatan gerakna. Ki Margarung majuna lajang bari ngagero. Rasakeun sia kemampuan senjata dewek Jaka Sinangling. Modal sia. Senjata sapasang caling begu ngarah karena anggota badan lawan. Jirim Jaka Sinangling jujur relatan di antara sameran jeung sabetan sapasang senjata caling begu anu dilawan. Syuhyuk jerat pos. Jaka Sinangling ngajrelat dina tempat. Ki Margarung jadi penasaran harita nyusul tepus ku panarajang susulan. Jerat pos. Jaka Sinangling ngajerat di pina tempat. Ki Margarung beki bedah amarahna. Sabab geus sababaraha kali narajang sameran jeung sabetan senjata sapasang caling beguna tacan aya nu bisa keuna kana anggota badan lawan. Dina hiji kasempetan sangisna Jaka Sinangling nyingkahan panarajang nu jai lawan. Dina kacepatan gerak nu di luar dugaan lawan, harja panarajang leungeun katuh Jaka Sinangling ngahantem kana dada lawan. Satu keberdas. Ki Margarung ngadalideg mundur ka tukang. Tapi bangun anu teu ngarasakeun ka nyeri. Malah terus ngagentak loncat narajang deui ka nu jadi lawan. Syuk. Syuk jerat plos. Runtuyan panarajang Ki Margarung tetep tayanu kena kana sasaran. Naon sabab kacepetan gerak Jaka Sinangling leuwih cepet tibatan nu jadi lawan. Sageusna sababaraha kali nyingkahan panarajang lawan. Harita pikeun anu kadua kalina Jaka Sinangling ngasupkeun di panarajang mangrupa tajongan kana kakemplung lawan. Savyukkeus daligdeug. Ki Margarung ngadaligdeug deui munur sababarengkah ka tukang. Tapi teu ngageronahan ka nyeri. Panarajang lawan bangun anu taya pangaruhna pikeun dirina. Ki Margarung gancang mancukeun tangtunganana. Saterusna nyengsirikeun ka Jaka Sinangling. Si lain geus 2 kali ngasupkeun panarajang ka dewek Jaka Sinangling. Tapi panarajang si lain taya pangaruh naon-naon ke dewek mah euy. Kurang kuat panarajang si lain Jaka Sinangling. Gunakeun atuh kakuatan panarajang leuwih hebat Jaka Sinangling anu bisa karasa
nyeri ku dewek. Eta menaon asa ngusapan aing sete. Sanajan Silaing boga kecepatan gerak anu mampu nyingkahan setiap panarajang dewek, tapi dina akhirna mah Silaing bakal leuseuh beakeun tanaga sajaka Sinangling. Barkala anu geus cengkat nangtung harita miluh ngumbar caritanana ditujukeun ka Jaka Sinangling. Silaing bener-bener dengar cadas Jaka Sinangling. Sakumaha hebatna kekuatan panajang Silaing tetep moal mampu deuleu sia nembus kekuatan daya tahan badan Ki Margarung guru dewek. Dina waktu nu malira deui Silaing bakal ajal binasa ku guru dewek teh Jaka Sinangling. Hasok gancang perenan wawalak si Jaka Sinangling teh ti guru. Jaka Sinangling teu malire kana caritana barakala. Bari merhatikeun kalebas senjata sapasang caling begu anu aya dina sapasang jempol nu jadi lawan, harita Jaka Sinangling ngomong dina jero hatena. Ningali kana perubahan kekuatan daya tahan badan Ki Margarung anu teu ngarasakeun ka nyeri mangsa katibaran ku panajang lawan. Tangtuna oge lantaran pangaruh tina kaampuhan senjata sapasang caling begu anu aya dina sapasang jempolna Ki Margarung. Cara pikeun ngungkulan lawan, aing kudu bisa ngalepaskeun sapasang caling begu dina sapasang jempolna Ki Margarung. Ku cara kitu sapasang panajang aing kakara bakal mampu nembus kekuatan daya tahan badana. Kitu galecokna hate Jaka Sinangling dina waktu harita. Tapi Jaka Sinangling ge sadar kawilang henteu gampang hayang bisa ngalepaskeun sapasang caling begu senjata andalan anu dilawan anu aya dina sapasang jempolna Ki Margarung. Bari merhatikeun nu dilawan harita Ki Margarung ngumar deui caritanana. Hasok teruskeun tarunglah Jaka Sinangling. Tong lomba ngajedog, tong lomba hulang-hulang deuleu sia. Gunakeun kekuatan panarajang leuwih hebat. Anu jelas sapikeun ka puluhan kali panarajang Silaing kena kana anggota badan dewek. Tetep moal karasa nyeri Jaka Sinangling. Lopogo mah Silaing bakal leuseuh beakeun tanaga Jaka Sinangling. Saterusna senjata dewek nembus kana jantung Silaing Jaka Sinangling. Modar sagedeung deui sia. Ki Margarung sanajan upaya nu dilakukeun ku kuring cacan aya hasilna. Tapi eta kaayaan moal bisa ngarobah kana patekanan kuring. Mangsa narima akibat bakal tumiba ka deui kuring Ki Margarung. Mangkelu kawa Silaing memang kudu gancang dipelena Jaka Sinangling. Urang teruskeun saat panarajangna modar sia. Jorelat sulung Ki Margarung maju narajang. Dina ngalakukeun panarajangna Ki Margarung leuwih ngaronjatkeun kacepetan gerak jeung kekuatan panarajangna. Tapi teu parapat bagian ilmu pangenteng badan nu digunakeun ku Jaka Sinangling ngajadikeun kacepetan gerakanana tetep teu bisa diimbangan ku anu sejen. Ngajadikeun rangsekan panarajang Ki Margarung mangrupa samaranceung sabetan senjata sapasang caling begu daya anu kena kana anggota badan lawan. Sanesna sababaraha kali nyingkahan panarajang lawan, harita Jaka Sinangling aya kasempetan pikeun ngasupkeun 2 kali panarajangna. Leungeun kasuhu ngahantem dada lawan saksu kebrodas. Disusul ku jejekan kana beteung anu dilawan setek ngek
gas. Tapi Jaka Sinangling jadi ngaraju kaget. Samemeh Kimar Garung ngadalik deg ka tukang, harita Kimar Garung ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana iga burung lawan. Set hiuk deg negeg. Jaka Sinangling ngagero kaget bari nahan ka nyeri. Terus kabangkieung menurut sababaraha lengkah ka tukang. Sedengkeun Kimar Garung mah harita geus mancuh dina tangtunganana. Bari merhatikeun ka Jaka Sinangling terus numbar deui caritanana. Masih kene untung si laing saukur kabeunangan ku tajongan dewek Jaka Sinangling euy. Cacakan mun kabenangan kusabetan senjata caring bagu dewek si lain geus moal bisa menyat deui sia lantaran ngandung kekuatan racun anu ampuh anu bakal langsung ngarambah kana sakujur badan si lain. Walila deui Jaka Sinangling senjata caring bagu dewek bakal kena deui sia kana anggota badan si lain Jaka Sinangling. Balakala bila ngubar de caritanana ditujukeun ka Jaka Sinangling. Si lain sanajan bebeakan ngagunakeun sakabeh kamampuan tetep moal mampu ngungkulan Kimar Garung guru dewek sa Jaka Sinangling. Di sisi lain masih kene panasaran hasok gunakeun kekuatan panarajang anu paling hebat deui sia anu bakal mampu harubuhkeun guru dewek. Anu jelas sakedeung deui si lain bakal ngabawatan jadi pugang Jaka Sinangling. Jaka Sinangling teu malirekana caritana barakala. Harita Jaka Sinangling anu geus mancukeun tangtunganana langsung nangtukeun sikapna pikeun ngungkulan nu jadi lawan taya dipilihan kajaba tinggal gunakeun curus pamungkas ilmu silat layang bajel karang dibarengan ku ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Ningali Jaka Sinangling geus sagad diri ngawangun pasangan. Harita Kimar Garung terus carita deui. Si laing bener-bener neka Jaka Sinangling. Masih kene panasaran hayang bisa ngarubuhkeun dewek. Hasok gunakeun kekuatan panarajang anu panghebat Jaka Sinangling. Atawa dewek anu maju narajang. Anu saterusna sabetan senjata caring bagu dewek kena kana anggota badan lain, Jaka Sinangling harita teu nuwuan ditarajangku anu dilawan. Tapi Jaka Sinangling anu miheulaan maju narajang bari ngagero kurang ajar. Kuring anu bakal narajang Kimar Garung. Heya! Jaka Sinangling maju narajang ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Jeung jurus pamungkas ilmu silat layang baja karang, Kimar Garung jadi kageteun sabab kacepatan gerakanana nu dilawan teu bisa diimbangan ku manehna. Sameme sempet kagunakeun senjata sapasang caring begu. Harita dina kacepatan gerak anu meh teu katuturkeun ku kasakitan panona. Harita Jaka Sinangling ngadudut senjata pasang caling begu lawan anu aya dina sapasang jempolna. Set dudut krap sapasang caling begu senjata lawan dikeupel ku leungeun kenca Jaka Sinangling. Kaget anu lain dikieuna Kimar Garung. Samemeh leungit ka kagetna harita panajang leungeun ka tuhu Jaka Sinangling nyatok kana gado lawan. Set hiuk catok gado jetluk gas disusul ku siku leungeun katuhu kana dada lawan. Set gas dipungkas ku tajongan suku katuhu kana kekemplong. Set hiuk gas
aduh aing aduh. Ki Margarung ngageronahan ka nyeri bari ngajengkang oleh abgat tukang. Geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang, koreab, kebut. Ki Margarung rubuh maring lemah. Tina salah-salah juru bibirna ngalai getih anu haneut keneh. Barakala molohok bengong mata simeuteun. Meh henteu percaya ningali Margarung anu jadi guruna dirubuhkeun ku Jaka Sinangling. Sedengkeun Jaka Sinangling macuh dina tangtunganana. Harita ku kakuatan talaga lapisanana Jaka Sinangling motongkeun sapasang calin begu senjata Ki Margarung. Krek, bretak. Sapasang calin begu parotong jadi dua bagian. Geus kitu terus dialungkeun ku Jaka Sinangling kelebah Ki Margarung anu masih ngagoler can bisa ngoleal hudang. Harita Jaka Sinangling terus datang nyampeurkeun ka tempat rubuhna Ki Margarung. Sedengkeun Ki Margarung bari so mengirnahankan nyeri harita